ngan piraku kasusah kudu diumbar. Nana gerhana asli palsu, sok ngomong palsu. Jigana ustad di dia mah asli, ngan urang mah rumasa palsu keneh. Palebah mana palsu keneh? Apan sirah, apan hate, apan rasa, apan wujud. Dina sirah mah ngomongna jiga nu heueuh. Nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, eta mah karek ngomong. Jasad, cing ibu hatena, apakah bener jeung bageurna? Nah, mah jeung wawanian nyebut henteu teh. Tuh cek jasadna, cek ngomongna, nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, asupkeun kana hate. Tah lamun ibu hayang asli nu apal, tong sok lalajo ngomongna, bedah grasok eusi hate kuring nu sanyana. Loloy pakades, sae ceramah teh kudu kitu. Yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, tak ayeuna mah punten we amplop teh moal dibikeun. Cing teh naha pakades moal dibikeun, pancek salira kudu nyaah ka fakir miskin. Ieu teh warga kuring loba keneh fakir miskin, daripada dibikeun ka salira nu boga mobil, urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha cek kuring? Lain tata dina telepon atuh hanas datang. Nya berarti ngomongna lantang, ngomongna bentes, teu sabentes eusi hatena. Matak darajat manusia lain ditangtukeun ku bajuna, darajat manusia lain ditangtukeun ku tiungna, kade darajat manusia ditangtukeun ku eusi hate nu sabenerna. Kalah kawe tiung saragam, baju saragam, keur naon lamun hate teu saragam? Koprok bari curat-curat sulang cilenteng kunaon ieu? Baju saragam, tiung saragam, keur naon lamun hate teu saragam? Da keukeuh deuk baju oge, deuk baju ungu, baju hejo, anger maot mah disaragamkeun, boeh ngaranna. Matak sok urang saragamkeun teh ti ayeuna sing bodas nyacas eusi hate teh lain rudet wae. Ieu moal ari tiung ngaguyupuk grasok. Gamis ngangsar jeung tatangga teu wawuh asa lieur ngabenunganna. Arah. Berarti ieu mah darajat manusia teh ukur sebatas hayang dihargaan ku bajuna, hayang dihargaan ku pakaianana, padahal Allah mah ngahargaan eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bari rawun bukan pembohong, alus. Hatena jujur katimang dijas make dasi. Tapi maukan duit negara ternyata bangsat. Masak ngarapih-rapih awak mah kitu keneh sagelis-gelisna ibu baheula gelis teh ayeuna mah deuk dirapih-rapih ge heuh kieu we gelis teh keur ngora bu ari geus kolot mah ulah gumelis teuing ngewa mun aya budak ABG datang kuring anana sarang ngewa antap ieu nini sarang ngewa ustad jejeg geuwat geura. Jadi di mana saatna gumelis, di mana saatna cumentil keur ngora, ari geus kolot gu cumentil keneh mah astagfirullah teu hideng eta. Tuh, jadi alhamdulillah teh asupkeun kana hate. Sehingga muncul dina rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang, bingung batur, bingung. Artina jalma anu nyaho kana agama bakal ngarasakeun kasusah batur. Bakal ngarasakeun kasedih batur, bakal ngarasakeun kanyeri batur. Nolol kata tangga, euy keur naon dahar kuat jiga eueuh deungeuna, keclak cai panon, cicing heula urang di imah loba deungeuna, abringkeun ka ditu. Naha teu kabita cek Nabi Musa, pan Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah naon nu pang alusna? Ibadah naon nu paling dipikarido?" Kumaha jawaban Allah? Salat lain, puasa lain, haji lain. Naon atuh ibadah nu paling dipikarido? Nalika anjeun boga dahareun tatangga lapar dibikeun ku anjeun dahareun kanu lapar. Tuh para roho urang mah ari ka masjid laleket ai salat lekoh ai pedit alanger. Pokona ceramah kieu mah aya bahan moal diulum deui, paduli. Tuh sing ngawujud. Lamun ilmu geus ngawujud dina awak, tah awak ibu pan. Sok ibu boga awak, panon, ceuli, sirah, hate, lusek, suku, leungeun. Wujudkeun ku ilmu. Panon moal papolotot, ceuli moal resep gosip, bibir moal ngecebrek ngomongkeun batur, ngalengkah moal kana salah, hate bakal nyacas bodas, sirah bakal dijaga moal pernah ngawiwirang jeung ngagogoreng batur. Kaciri cahaya ilmu. Pan ieu mah ari heueuh ditariung, kari kana gosip bara reuki.
Ari ongkoh ditariung tapi popolotot kasalaki. Ari ongkoh ditariung tapi tekaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur berarti si eta karek samet ditiung sirahna can ditiung eusi sirah nu sabenerna. Weh. Waduh, nengal bapak-bapak bari ka ibu ka tiga lebok. Jadi aya alam jasad, aya alam ruh. Alusna jasad kudu nembogeun alusna ruh. Gorengna jasad bae, da sakitu-kituna ngan hawayahna ruh mah kudu alus. Ibarat ibu glowing, gelis, tapi hasil pamatuk. Percuma. Glowing di lipstick, di make up, tapi jam motrot wae, ampura, moal aya hargaan. Goreng patut tapi amis budi, tak eta nu berharga. Atuh daek ustad kanu goreng patut amis budi, amung ku kades kadinya. Oream teh. Da urang mah hayang nu sampurna nya geulis nya amis budi ngan da ditempuhan teh asa eueuh gitu. Matak punten ngahargaan manusia lain bajuna, ngahargaan manusia lain pangkatna, ngahargaan manusia lain lega sawahna, ngahargaan manusia lain gedong sigrongna, gerahargaan nilai eusi hate nu sabenerna. Bener Bu? Ahli maksiat sadar karena kamaksiatan leuwih alus daripada ahli ibadah sombong ku ibadahna. Besi kasih geung aing melieur. Tukang maksiat sadar karena kamaksiatan Pak lebih alus aya kasadaran dina maksiat nyaho aing ge salah ngan teuing iraha ieu kuat meunang hese-hese teuing tobat berarti sadar. Katimang jalma anu daek ibadah tapi nepak dada dina kelek asa aing pang ibadahna. Naon sababna? Kesadaran bijilna teh malaikat tapi kesombongan bijilna teh iblis. Sanajan beda wujud beda bentuk tapi nilai hate adigung beak ti karep. Bener? Batak geus tangtukeun nilai hate. Wujudkeun ilmu teh singa wujudna awak ieu. Ulah aing ngomong cinta ka Nabi Muhammad boga harta tapi pedit. Nah, dan Nabi Muhammad mah teu pedit dan nu pedit masih korun. Geuning eta bibir mah cinta Nabi, cinta Nabi, cinta. Nah, ari udunan rajaban celek ketek 5.000. Eta cinta Nabi, aduh. Padahal si eta teh gedongna loba, sawahna lega, motor mahal, mobil boga 5.000. Cinta Nabi pang tarikna ngocor cinta Nabi cinta sodakoh ka masjid gope. Cinta teh lain dina bibir bro, tah cinta teh dina praktek hirup. Lajeun barang bere 2 juta kudu we diumumkeun DKM hampir dicarekan nyumbang cenah 2 juta jumaah umumkeun hamba Allah gitu. Derak-derak teh ku DKM hatur nuhun ka hamba Allah anu parantos maparinkeun dina rajaban 2 juta rupiah ti hamba Allah teu kuat meureun hatena juk nangtung hadirin hamba Allah teh abdi. Dek jadi jelema gelo mah tong kagok. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak ibadah mah geus teu kudu hayang direret batur, ditempo batur, didaenge batur, disanjung batur, dipuji batur. Da ibadah lain urusan kuring jeung ibu, tapi ibadah mah urusan kuring jeung pangeran kuring. Teu kudu ngalibatkeun penilaian batu. Kahartos sedil atuh da. Ku ceramah kieu mah bubuk nepi ka akar-akarna. Ngadeg-deg sararega aing pisan. Sok wujudkeun ilmu teh. Saingga nu ngaran hirup deuk naon nu alat dipake kasombongan. Da ieu teh nu hadir teh kabeh geus sararomong ieu. Nu tawadu mah iwal hiji Pak saha Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad geus diasongan surga, ya Rasul deuk surga mana? Pek geura pilih ku anjeun, tapi tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, Quran dibaca tiap dinten. Saha? Nabi Muhammad. Kuring nanya, surga nu mana nu geus diasongkeun ka Bapa? Tapi tita tahajud ngadon hees. Titah duha ngadon hese hudang. Artina urang teh kedudukan teh sararombong Mbak. Surga can katempo tapi geus aya pengakuan. Surga mata kabatur nganggapna teh pinarakaeun. Asa karareuna nya ceramah teh. Ceuk urang teh. Bae we. Teu kudu riweuh. Da urang mah hayang eusina. Lekoh maca Quran kudu
guguru tah kapun lanceuk kapun guru anu neme sae bahasana lentong bahasa Qur'ana bener makhorijul hurufna sok guguru ibu guguru. Aya tahapan kedua sanggeus ibu bisa lekoh maca Quran punten kudu lekoh budi jeung basa ngarah ka tempo lekoh Quran teh ku lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek jeung ngahina baturna teuing tuh matak marukan jadi penceramah anugerah musibah jadi penceramah teh lain anugerah musibah matak ngahaja baju di kieu-kieu teh ngaraeun nu ngangap pan bege ngungku gue kuat nu nanya jelema teh kala ka kieu eta ustad datang kuat sugan lemek sugan nyarek eta ibu-ibu kala eta kitu nah sok sabab rata-ratana ajengan katempo tina gaya bagna katempo tina bajuna nolol kuring pan teu kaciri ngadon dianggap ojek online nih. Mana telat mana macet datang ka dieu eueuh nu nanya meni nyeri hate nah apa kunaon kuring make baju kieu boga alasan make baju ulah leuwih mulia batan pagawean sakitu beres make baju ulah leuwih mulia batan pagawean ai jabatan luhur aiteun bangsat kitu tah era tah ai penjabatan luhur aiteun ngagarong atuh rek gak jadi garong magarong we heuh ibu ge kudu era ari tiung denai baju denai HP Oppo ari kana hutang poho insya Allah beres pengajian ieu bakal nginget-nginget hutang tuluy bakal mayar meureun eta ge kudu era tiung denai baju denai HP Oppo ari kana hutang poho hutang itu adalah nalika jalma maot mawa hutang maka statusna adalah pencuri moal ditempo salatna moal ditempo zakatna moal ditempo ibadah hajina nah eta beresan heula dosa jeung sasama manusia aduh ada rungeuk jigana balik ti dieu teh keur balik ti dieu keur jelema nu ngahutangkeun tah kitu ceramah masugan malayar ka aing aipek teh henteu malayar nah da judieun status wah teu ngada renge jelema atuh jadi nambahan kagorengan keur anu ngahutangkeun tempo si itu teh bisi teu boga tempo bisi si itu teh nepi ka koreh-koreh cok neangan beas ge magrib kuat ngodor ka tetangga geus ceuk ibu teh ridokeun bisi ieu Allah keur maksa nitah sodaqoh akhirna duit lapur sodaqoh heueuh pahala ngocor jeung dulur ge bakal akur. Ieu mah anu ngahutangkeun miralkeun jepret foto ya pangajian tamu kana hutang hese duit lapur pahala lain jeung tatangga moal wawuh nu rugi saha urang keneh mata kunci hirup mah ieu tah hate bener bu sok sing aralus hate teh rautan dari awak bisa ngolotan dah hate mah anger atuh nya ge bapak geus kolot sok we hate teu sadar baheula mah keur ngora nyawa sahektar cobaan geus kolot nyawa sahektar bengkung gitu kuduna teh geus rada eling teh ngaran-ngaran nu geus kolot baca paribasana nyawa 50 tumak ge mahi 50 tumak ngalahirkeun 5 karung di dahar ukur sakarung tuh nyesakeun 4 karung sababarang dahar geus kolot mah punten teu gede artina urang teh geus kolot mah ulah sarakah teuing ulem si miskin ulem si yatim ka dieu kitu daripada maneh nyokot beas ka urang bisi wirang bisi aya nu nempo mending kieu tuh gera nyawah di tanah aki 50 tumak menang 5 karung keur maneh 3 karung keur aki 2 karung itu dahar urang jadi ibadah tah kitu dunya teh kuduna ieu mah nu beunghar teh kalah lalegeg arah malahan magek diuk ge hareupeun miskin nu beunghar teh dah eta hayang ngomong-ngomong kongkorong tuluy peletuk ngomong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki nu miskin beli kumaha ceuk su miskin saha nu nanya akhirna capek ibu toong bahasana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah dek mereka alusan keur saha yupakihu jalma nu paham lain jalma nu apal nu paham
teu saeutik jalma apal tapi can paham, tapi setiap jalma paham pasti apal. Apal bab zakat tapi kudu paham cara migawena. Ieu mah zakatna dikaluarkeun, ria na anger keneh, berarti si eta karek samet apal zakat teu apal cara migawe. Apal salat tapi teu apal cara migawe saenggeus salat, maka bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna nyarekan batur ka masjid atuh oi. Nyeun masjid tamu kos pasaran kuat Allah nu ka masjid garelo kitu jelema teh, tah eta teh karek apal salat can apal cara migawe. Da jelema anu geus salat mah sidqul qauli bakal ngajaga ucapan, layinul qalbi bakal leuleus eusi hate, tarku maasi bakal ninggalkeun bentuk-bentuk kadorakaan. Ta eta eusina salat. Da ditempuan teh teuing mata kahirupan manusia mah dek jeung saha deui. Iwalti innallaha ma'ana, hirup kudu bareng jeung Gusti. Nah ieu pangajian jeung Allah, ulah percaya Pak. Nah ieu pangajian jeung Allah ulah percaya. Isuk ngayakeun pangaosan, tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu. Tah geus kajawab, berarti ieu pangajian lain jeung Allah, tapi jeung panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Sok ngararaku. Nana gerhana nah ceramahna jeung Allah, wallahu alam. Gumantung niat hate kuring. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Alus awak pangajian tapi hate suudon kieu. Ampun nya cek urang nu pangajian teh awakna eta hatena mah rudet kitu. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar, tuluy teu datang. Catat ku ibu, berarti ceramah kuring lain jeung Allah, tapi jeung duit. Mata kuring mah moal wani barang penta duit moal demi Allah. Sieun ilmu pamere Allah, pangabisa pamere Allah, jag-jag pamere Allah, ku kuring dijual belikeun jeung duit, terlalu rendah nilai duit. Talung keneh teu dibayar demi Allah, ngan kudu umum. Naon maksudna? Talung keneh teu dibayar demi Allah ngan kudu umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, dahareun tong dibayar, nana gerhana tong dibayar. Kita sepakat. Oke, ieu mah son dibayar urang henteu, eta teh teu adil. Tempo we Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ulah pernah neangan karena bayaran. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma geus bager urang Thaif teh. Mere doma. Di tengah jalan aya nu menta jalma miskin, ya Rasul naon eta? Doma. Kumaha ceuk Nabi? Hayang anjeun kantenan jug atuh tungtun rizki maneh milik kuring. Nana gerhana ayeuna meunang amplop pegat ku ibu belah ditu. Pegat belah ditu, tah abdi medek jalan dinya. Dipegat keneh jalan dinya deuk ka ditu. Dipegat tina tilu jalan ti dieu ti dinya ti ditu dipelat. Urang mah moal deuk bali. Deuk cicing daripada lapur eta. Toong Nabi sedengkeun urang teh cinta Nabi tapi naha perilaku asa anggang-anggang teuing jeung Kangjeng Nabi. Bener Bu? Atuh urang teh saha? Hirup teh ukur disebut. Keun samet kuring disebut ustad kiai teh mung abdi mah Pak ai bapak hayang mah kope mere. Ngan samet kuring mah mung disebut ustad, mung disebut kiai. Naha make jeung mung sieun teu akur jeung pagawean. Hanas ku batur disebut ustad, ai pagawean ngewa keneh ka batur, geuleuh keneh ka batur, rujit keneh ka batur, cua keneh ka batur, gampang kapancing emosina, nempo batur teh salah jeung salah, di mana aya ustad boga tugas eta. Da ustad mah tugasna ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud urang ngacung. Lamun di dieu aya ustad anu bareuh lain tahajud, rupina mah asam urat.
Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Saha Nabi diwariskeun ka ulama, diwariskeun ka ustad. Nana gerhana teh cenah ustad, pewaris Nabi, penta jamna dibikeun moal. 2 kali suudona. Geus moal balik ieu ceramah. Beuki lila beuki doraka mending barali ka ditu ah. Lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu, cek ibu moal dibikeun, artina ibu teh lalajo kuring, artina ibu teh nu jauh ka tempo, tapi ibu teu mampu ngorehkeun panyakit hate sorangan. Mun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pediet tong sok silih omongkeun. Jadi ulah sok lalajo ka gorengan batur. Da dibalikeun mah goreng patutna batur teh anu katempo ku urang teu sadar urang ge boga kagorengan anu sarupa ngan urang mah apik na palebamana disumput-sumput. Bener? Sok balalongkar bapak sok ku bapak we tong ku kuring sok. Nah bapak teh anu ieu. Nah ibu teh anu katempo ku urang ieu aduh gareuli sarole nah iya nu katempo jawab ku hate ibu. Apakah bener ibu teh ieu? Apakah bener nana gerhana ieu? Apakah bener bapak teh eta? Jawab ku hate sorangan. Jelema nu alus adalah jelema lain ngapalkeun kasalahan batur, tapi jelema nu bisa ngapalkeun kagoreng patutan sorangan. Disebut gelo mangsa bodoh, disebut bodoh mangsa bodoh, disebut teu balik mangsa bodoh. Nah batur mah ukur ngomong, sedengkeun urang mah geus apal kabodohan diri sorangan. Well, poho mata hirup teh ukur disebut nu beunghar ge disebut beunghar kudu miskin. Mata jelema beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin lain adigu ngewa teh asli. Nu beunghar mah tugasna ge barang bere ka si miskin, da si miskin mah gede jasa. Aya nu maot pangalanan nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangalanan tahlilan si miskin, aya nu maot pangalanan nguburkeun si miskin. Matak lamun di dia aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, hamburannya kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga we nyieun kuburan sorangan gitu. Manusa mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung tah kadang-kadang keur masyarakat anu dihandap teh sok saralah. Ustad jauh dihargaan, ustad deukeut diledek. Nanaonna? Ustad jauh mana nagerhana tong dihargaan, tong disanjung, tong dipuja, teu boga jasa naon-naon kuring datang ka dieu. Hiji kuring datang ka dieu diulem, 2 diongkosan. Sabenerna mah nu boga jasa sabenerna saha? Ustad nu deukeut. Tapi bibir ieu teh sok ngaledek ka ustad nu deukeut. Nepi ka wani nyebutkeun ustad kukut. Ti iraha ustad dianggap anak eme. Cing atuh Pak Ustad nu aya di dieu teh kali-kali mah aya panyakit saeutik mah dina hate teh. Mun ibu bapak nyebut Ustad kukut, tungguan si eta maot antep ku sararea. Da sabenerna mah nu kudu dihargaan mah nu deukeut lain nu jauh, Pak. Entong sok nyanyung Prabowo, panggih ge henteu. Tah deuk ngahargaan mah RT. Bener? Entong make jeung nyanyung Pak Dedi Mulyadi sebagai bapak aing, tah rek disanjung mah bapak maneh. Bapak aing bari aslina mah bapak ibu teh Udin, Pak. Berbondong-bondong ka Pak Dedi menta cai urut cai Pak Dedi di Arinum. Berbondong-bondong ka Pak Dedi ngahargaan, berbondong-bondong ka Pak Dedi neangan dahareun anu saeutik oge. Tapi naha di imah urut dahar teh di kumah wadah ngandalkeun kolot. Pak Dedi disanjung tapi inung dianggap babu, Pak. Wow. Sadeo. Ieu teh keprok teh keprok rumah, atau keprok kunaon ieu? Lain ulah ngahargaan, pek sebatas ngahargaan selesai. Tapi aya nu leuwih nu kudu dihargaan. Sabab Islam teh boga simbol, Pak. Nepi ka cek Allah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun hiji, goreng patut ka inung, goreng patut kanu jadi bapak. Bener? Salat nepi ka ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah kabeh ditolak. Lamun goreng patut kanu jadi inung bapak.
Ulah ari kanu jauh di jugjug anu anggang di teang baju gunta ganti reret inung sapotong ge teu kabeuli. Ulah urang dahar mirasa init ka restoran salaki jeung pamajikan tempo inung magrib wae neangan keneh biasa letter. Ulah urang ngeunah dina gedong nu sigrong tapi tempo kolot urang nu geus kolot nepi ka imah nyalaksanakan ge eueuh nu mang menerkeun padahal eta kolot teh ridho dirina lapar melaan seubeuhna ibu tapi naha anakna teu ridho dirina lapar keur melaan nu jadi kolotna. Wah. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus gede hayang mere duit ka kolot ibu nu ceurik kunaon ceurik kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katurban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk hade kanu jadi indung kanu jadi bapa ayeuna mungpang meungpeung eukeur aya da eta ibadah mah Pak. Salat alus zakat alus puasa alus ngan punten bisa beak pahalana nalika urang goreng ka kolot bener ya. Sok salat tuluykeun zakat tuluykeun ibadah haji tuluykeun ngan kade kudu aya nu leuwih ka kolot kudu leuwih hade kanu jadi kolot bahkan ayat nage boro-boro ngahoak boro-boro nyentak fala takulahuma ngomongkeun wae geus dianggap doraka jika ieu nah rada-gara reuneuk rumasa berapa tuh ieu nu panggeneukna ulah dieu tah dalam meureun ka kolot teh nya sabab simbol aya ibadah umroh aya ibadah haji dina ibadah umroh teh aya sa'i ari sa'i teh naon ibu sa'i teh kukurilingan init-initan ti mana ti sofa nepi ka marwah kan gitu sejarah saha sejarahna Siti Hajar melaan saha melaan anak Nabi Ismail eta sa'i ti sofa nepi ka marwah ternyata lamun dibawa kana akarna permasalahanna ternyata indung melaan anak tah mata keur naon urang teh ibadah sa'i ka ditu ai ka kolot goreng ari init ka ibadah haji ari init ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok si itu serina kok juga nungeunah hari ini ka tanah suci hari balik jadi tanah ledok mana bukti eta tetangga menyebut haji bae 7 poe kunaon din hari ini ka tanah suci hari balik jadi tanah urug pasea hari ini ka tanah suci hari balik jadi tanah kuburan hasil bamatuk cing ulah gitu da itu teh simbol ibadah sa'i teh adalah simbol anak alus ka indung anak alus ka bapa ternyata malaikat ge ngadoa Gusti tolak salatna tolak zakatna tolak saumna tolak ibadahna sapanjang aya anak goreng patut ka indung ejeung bapana aduh muta kuring mah tara minta doa kanu jauh da sieun kudu ngamplopan minta doa teh anak bapak urang ge aya keneh moal aya nupang diijabahna doa iwal ti 2 hiji indung bapak 2 guru asli bu 2 nu bakal diijabah doa hiji indung bapak 2 guru budak ayeuna masanten luhur tapi ka guru teu make ka guru hampir ngajak debat ka guru teu ngahargaan sanajan elmuna luhur moal aya manfaat saeutik-eutik acan matak bisi di aya santri keur ngararaji sing alecreug ka guru teh da eta indung lagi sarua deh aduh guru ngaji teu kuat dianggap tongeret aing sedih hargaan tadi ge cing teh Pak doakeun abdi sabaraha panggung cenah poe ieu maneh 3 cing tadi teh pangaosan heula dinu jarada jauh mata kade teh rada telat da macet ongkoh ai eta cenah nu kadua di mana Cililin nu katilu Cililin keneh tamatak ieu tong datang ke deuk naon ka itu pan geus ayeuna awas mun datang lamun deuk datang ganti heula bajunya ulah nu ieu pan eta deukeut ning belah dinya bieu teh urang teh turun heula di ditu da nempe baligo urang ai pas deuk ceramah sanesna ieu nu peuting har cing teh salah Acing tara ka Cililin, anu ka tiluna Cililin keneh. Jadi semaneh teh sabaraha panggung? 3.
duh sana kamari maneh mawaranginang ti mana Tasik cing teh Pak aya Dodo Garut ari Ganas Subang ari Kadu tuh Tasik aya Moci Sukabumi aya ayeuna cenah ti Cililin mawa naon aduh kateuing cing teh Pak kumaha engke we naon sepuh tah wajib aduh nuhun satu acana ge ditampi ku abdi alhamdulillah aya sepuh simkuring cing teh naon ti Cililin wajib nuhun nya atur bagja buka kolot teh nyaah ka anak wajib nya nuhun keur abah ngusulkeun wajib teh keur panitia mah aduh sing hade ka indung sing hade ka bapak sakecelak si mata indung murag kana pipina nyeri hate ku anakna ambur apa sakecelak ieu mah sakecelak si mata indung nyeri hate ku anakna gunung geus sanggup bitu langit siap bencar bumi siap hancur laut siap bahe angin siap datang paingan poe ayeuna terjadi di mana-mana musibah poe ayeuna Bandungan loba anak nu durhaka kanu jadi indung bapak dititah ku kolot rada hese teu cara dititah ku kabogo nanti ketemuannya jam 7 di makam datang siapa bener mata keladang rajaban teh atuh eta we heula alus-alus ka kolot sabab rajaban mah tempo tadi samemeh Nabi Isra Mi'raj maka Nabi ditewak deh Nabi dipegang lain ditewak bahasa kasar dicepeng ku malaikat dibedel dikaluarkeun atina disikat dibersihkeun matak moal aya jalma nu pangbersih-bersihna iwati Nabi Muhammad tak urang teh mata lapad subhana teh subhanalladzi asra bi abdi eta teh nyindiran Pak urang ge kudu bisa nyikat ieu hate ieu nu hadir hayang boga ilmu gampang lamun ibu hayang boga ilmu datang ka dieu tong mawa ilmu har lamun ieu nu datang marawa ilmu engke bakal diadu ilmu kuring jeung ilmu ibu akhirna bubar ti dia bakal kieu naon cenah kitu matak syaratna guguru syaratna urang guguru ka guru hiji Pak tong mawa ilmu saha eta Nabi Musa mawa ilmu ngadebat ka Nabi Khidir pan teu tulus ilmu kartos teh cek Nabi Musa teh kuring deuk guru ka anjeun hai Khidir cek Nabi Khidir hiji naon tong tatanya tong tatanya tarima ternyata Nabi Musa teu sanggup karek ngaleos ka hiji lautan Nabi Khidir ngebocoran parahu der nanya nah dibocoran cek Nabi Khidir geus maneh tong guguru ka urang nah moal sanggup sabab maneh loba nanya kunaon make jeung loba nanya dina dirina geus aya ilmu coba keur jelema nu kosong moal pernah loba tatanya dilegleg we seperti muridna Abah Aos bapak aneh soteh dan muridna moal aneh haram make kopiah hideung cecing seperti Abah Aos boga murid pan ribuan muridna teh nah arungeuk kabeh bari Abah Aos teh pan haram kopiah hideung kuduna ge merah putih hampura Pak Abah Aos teh orang torekat mah ngomong eusin aja nah kopiah ieu lain kopiah naon atuh warna aya warna kopiah hideung haram pamimpin nu boga pamikiran hideung nu kumaha pamikiran hideung pamimpin nipu rakyat ngawadulan rakyat teu ecreug ka rakyat teu balik ka rakyat ta eta pikiran hideung disebutkeun we haram make kopiah hideung lain kopiah eta tapi tah eusi sirah anu hideung nya ungeuk geus digitukeun oh pamimpin wajib kudu make merah putih artinya pamimpin kudu boga sifat nasionalis cinta tanah air tuh Aceh nepi ka ruksak tuh Sumatera nepi ka ruksak tuh Padang nepi ka ruksak kunaon Pak lantaran loba pejabat anu teu nyaah ka nagarana akhirna leuweung diruksak baheula leuweung diserenkeun ka monyet eueuh monyet ngaruksak leuweung baheula leuweung dibikeun ka bagong eueuh bagong ngaruksak leuweung dijaga ku oray eueuh oray ngaruksak bagong tapi leuweung dicokot ku jelema loba leuweung anu ruksak ternyata jelema sifatna jiga bagong Pak. Wah,
nya cek urang ge merah putih teh eta mata geus da urang mah lain muridna tong loba ngomentar bisi pi omongeun nu ngarti iwal muridna nganda kuring rada ngarti da sarua diajar ngan lain di abah awas urang mah moal beja-beja guru urang saha da urang dieu urang Cililin orang eta tah Sukamandi bah tah guru sim kuring di dinya di Sukamandi matak ajaran nanti kieu baheula teh hiji tong saban geureuh kana pagawean batur, dua tong lalajo kana kesalahan batur, tilu tong ancrub kana takdir batur, kaopat tong sok nempo kana perkara nu dikeureueuh ku batur. Pan ayeuna mah rada bangga ilmu eta teh. Anger we aing teh di kopiah ge pada ngomongkeun. Padahal mah da lain ku bab kopiahna. Pejabat di kopeah tapi pasea kumaha ceuk bahasa pejabat kopeah tapi di pasea sabenerna mah keur di kopeah teh da kopeah mah lain sebatas munian sirah tapi kopeah mah kudu bisa munian eusi sirah matak lamun di kopeah tapi parasea laan era jadi nu kudu di kopeahan teh lain sirahna tah eusi sirahna artina hibdul akli geura jaga akal pikiran nutupan sirah pek tutupan jeung eusi-eusina ulah nutupan sirah tapi bibir ka mana karep artina nu ditutupan ukur sirahna teh ditutupan eusina well bari maranehanana nu kitu bener Bu nyaan matak bab nu kieu mah geus tong saban geureuh Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki Imam Hanafi pasea teu Pak paingan Islam nepi ka urangnya tah baheula mah agama teh nyarek pasea Imam Syafi'i berjalan dengan Imam Syafi'ina Hambali berjalan dengan Hambalina Maliki berjalan dengan Malikina Hanafi berjalan dengan Hanafina tidak saling komentar coba nu ayeuna akhirna teh poho ka umat ingat teh kana ego we gurger yo urang turunkeun sabab umat Islam teh pan hiji make jeung aya kurban ai kurban teh mencit ingon-ingon lain sebatas mencit ingon-ingon ibu ari ingon-ingon teh ku doma ku sapi dipencit bagikeun dagingna ka tatangga aya makna anu leuwih ti eta lain mencit domana tapi kudu mencit sifat sato nu aya dina awakna heuh well poho demi Allah lain sebatas kurban tapi kudu aya nu dipencit tina awak urang naon sifat-sifat sato kahartos tuh nyata mama teu bisa kurban tapi sifat sato mah eueuh artina ibu nu kurban nyata tukang son mah kurban ngan anger we ka pamajikan nonyok hohoak sesentak jeung tatangga pasea tah artina mah teu kurban teh jadi dina bab torekat mah ngomong A eusina Z kumaha we politik gitu pan ngomong nage demi rakyat sih teh ngawadul gini paribasa demi rakyat insya Allah aing bosen ngadengi insya Allah sia teh da lamun abdi jadi insya Allah sejahtera pret nu sejahtera bengok maneh sorangan rakyat malu bakene nu kalaparan manehna mah batuk saeutik berobat ke ka Singapura da bari ulin coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan ari ngomong demi rakyat aing mah hayang mapeg da ku mik da padahal mau jadi pejabat tanpa aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu paingan cek urang Cililin neangan pejabat neangan pamimpin teh kudu budak angon ai budak angon teh budak leutik ngangon muning badag muning nuturkeun ka budak angon sabab budak angon ngarti kana kahayang muning lapar di paraban muning panas diiuhkeun muning ayang mani bawa ka walungan muning badag dituntun ku budak angon nuturkeun naha budak angon ngarti kana kahayang muning rakyat ge eudek nuturkeun pejabat tapi sabalikna pejabat kudu ngarti kahayang rakyat well bari sieun urang ngomong kieu teh ya filosofi tah subhana teh maha suci Allah pan Allah teh deuk ngelmuan urang ku kajadian Isra Mi'raj teh deuk ngelmuan naon elmuna sagala perkara nu ceuk akal teu mungkin maka ceuk Allah mah jadi mungkin Isra berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ceuk Nabi sapoe sapeuting pan teu mungkin ibarat bapak nanya kuring jang ti mana Cimaung
sabaraha jam ka dieu sabaraha jam 5 menit kumaha cek ibu kasep-kasep gede wadul jelema teh sabab ibu apal Cimaung di mana Cililin di mana pasti bakal terjadi 2 jaman iya ngomong 5 menit kumaha cek ibu si gede wadul. Nabi Muhammad Abu Lahab ngukur Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa diukur ku Abu Lahab ternyata 2 bulan make onta sedangkan cek Nabi sapoe sapeting deuk saha nu percaya di dieu urang perlu subhana bersihkeun hate deuk narima pelajaran nu moal kahontal ku akal ngaranna Isra naon perkara nu teu mungkin cek Allah mah bisa jadi mungkin matak ibunya ibu ya neng bisi neng hayang ka urang ai cek Allah mungkin mah insya Allah insya Allah ngan lamun nini ngimpi awan itu mungkin insya Allah nini ge moal burung menangkan ustadana ku aing dibura tah geus eta mah dijawab ya moal pi mungkin roream teuing kudu kawin jeung nini beureun pelebah kawin teh pelebah sare teh aduh haben ngabal seman jeung mencetan disimbutan ngadon batuk sia teh capek nya tuh orang ge hayang we ka budak ngora ngan sesuatu anu teu mungkin pasti mungkin bapak lalajo kuring sesuatu yang tidak mungkin baju kieu calana kieu teu dikopeah moal mungkin jadi penceramah cek akal bapak tapi kun payahkun Allah ternyata kuring jadi ba sajawa barat ka kurilingan ayeuna kades gamis sing ngangsar udeng sing badat moal aya ngulem des malahan cek rakyat bakal kieu aduh Pak Kades anyar tobat tuh cukup sesuatu anu teu mungkin bakal mungkin subhana matak patonganana mah keukeuh Pak bersih hate deuk luhur ilmu kotor hate jadi sombong deuk loba harta kotor hate jadi bedegong deuk boga jabatan kotor hate nipu tapi sabalikna jelema nu alus hate boga ilmu bakal tawadu boga harta bakal bager boga jabatan miheulakeun beuteung rakyat katimbang beuteung dirina tah ieu ge ieu teh filosofi nu dina meja tong sok nyuguhan jelema nu keur seubeuh jadi diantep tah coba eta kerid ka handap samenit beak nah apan beungeut-beungeut lapar eta tina meja filosofi eta teh tong sok nyuguhan jelema nu geus sareubeung pan ieu mah meureun anu dina kursi teh warareg matak cau diantep ketan diantep coba bikeun kadinya samenit beak yo tah dina meja ieu teh teu geblek kira-kira hiji dua tilu opat lima genep diinum nyeri bateung hiji geus abong maneh ustad kuat genep na memangna urang teh buta hejo anu haben wae nginum iraha daharna deuk judul naon wae ge ieu teh salah nyuguhan ustad kuat nepi ka 7 gelas kieu salah Pak naon bapak teh nitah ka rumah sakit ka urang mere dahar teh kudu kanu lapar sabab mere dahar kanu keur seubeuh akhirna kitu mere ilmu teh kudu ka jelema anu kosong sabab lamun mere ilmu ka jelema nu geus boga eusi hate bakal malang Pak demi Allah sabab ilmu mah bijilna ti luhur ragragna ka handap maka ilmu bakal meunang ka saha ka jelema nu rendah hate lamun jelema geus tinggi hate asa aing pang hebatna asa aing pang boga ilmuna asa aing pang benerna punten moal bisa dicician demi Allah lamun jelema rendah hate boro-boro ti kolot budak eta ge jadi ilmu budak leutik eta teu apal Quran teu apal hadis salat ge tara tapi budak gelut jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu geus kolot sholawat dibaraca yasinan osok pengah masjid leuket boro-boro pasea jeung tatangga boro-boro teu akur jeung dulur hampura amek ka salaki saminggu teu diolor ku duit mah hese cager ternyata bab nu kieu mah lain umur nu menentukan bab nu kieu mah lain kolot lain ieu tapi nu menentukan yuladu alal fitrah kasucian jiwana kahartos suci jiwa kunaon ieu ce kalau jeung disuntrungkeun eusi jiwa sadil atuh da anjing keur jelema nu rendah hate jalma nu rendah hate pan ilmu teh ti luhur maka ragrag ka handap tasaha nu bakal menang ilmu jelema nu rendah hate anjing wae jadi ilmu
anjing jadi ilmu. Palebah mana ilmu natina anjing? Sanajis najis nabaham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Sekurang oge hayam oge jadi ilmu ngan kudu ditarima kuliah hate. Hayam kabeh manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, ti kotokna eueur aduk atuh tulangna pan ibu kaum sebelah. Kabeh hayam manfaat, awak urang coba manfaat apa lebah mana? Minimal lamun urang teu bisa mere manfaat ka batur, ulah coba-coba ngahalangan nu keur mere manfaat. Minimal urang teu bisa jadi kades, minimal tong ngaledek ka kades. Minimal urang teu bisa jadi penceramah, tong ngaledek ka penceramah. Sakitu biar ieu mah bener ngomentar kades teu baleg ku sia atuh jadi kades 2 poe gitu. Moal teu bengek Pak. Bari Pak Kades mah geus ka ilmuwan sifat Kangjeng Nabi. Pak Nabi mah sifatna teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu taranya. Nabi mah seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bener. Saha di antara ieu? Pak Kades. Bisi ibu teu percaya heug atuh. Ieu nu hadir teh rakyat Pak Kades. Basa Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu. Cirian des. Anu make ungu nu kon entah ieu teh sagolongan ieu henteu. Tak engke deui mah lamun meunang ruti lahu coret. BLT coret. Atuh lamun manehna nyieun kakak tanya heula nyoblos kuring teu? Henteu, mundur. Tapi nah Pak Kades teh seperti kitu padahal cek ibu bieu geus dijawab nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu. Tapi nah Pak Kades nalika ibu butuh teu boleh hadir, nalika ibu lapar teu boleh datang, nalika ibu keur musibahan Pak Kades jadi solusi. Nah itulah nyaahan asihan deudeuhan. Cantang tuh nana gerhana ge cantang tuh. Urang jadi kades sararudi mending jadi penceramah genah beletak beletuk kaditu oh balik kemo. Coba jadi kades samutan tadi di dieu da moal aya hidang panitia punten Pak Kades ieu amplop tila samutan asa eueuh ti dituna. Malahan Pak Kades mah punten balik lagi kudu paneuri. Nah bisi panitia kurang dana maka Kades bagianana. Otak geus urang mah moal jadi Kades sok we deuk 3 produk pek ke mere teh. Aduh. Heeh. Naon atuh makna Isra? Isra teh berjalan. Di mana berjalanna? Ti Masjidil Haram ka Masjidil? Iya judulna Mieling. Mieling Isra Mi'raj. Unggal tahun pan di Pieling. Nanti eling-eling wae. Mun judulna Mieling Isra jeung Mi'raj kudu aya nu di Pieling, Pak. Naon di Pielingna? Lain sejarahna, tapi kudu eling karena pergerakanana. Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu sadar, urang ge di alam dunia teh kudu berjalan. Ti mana berjalanna? Tina bodoh berjalan kana nyaho, tina kedul berjalan kana daek, tina salah berjalan kana bener, tina goreng berjalan kana alus, tina pedit berjalan kana bager, nu kedul berjalan kana daek. Matak lamun bener Isra dibawa kana eling, masjid subuh bakal pinuh. Nah, jelema kadul berjalan karena kadaekna lamun engke subuh beuki Allah rugi ieu Isra Mi'raj nu untung iwal urang arudunan amplopan ka ustad balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus hanya sebatas itu. Matak judul urang Sunda mah Mieling artinya kudu dibawa kana eling Pak. Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang kudu berjalan. Ti mana berjalanna? Tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina pedit jadi perubahan sifat. Kahartos. Mi'raj, ay Mi'raj naik. Nya Nabi Muhammad mah naik ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Urang ge naik ka mana? Naikkeun darajat. Tina bodoh kana nyaho pa naik darajat. Tina salah kana bener naik darajat. Tina goreng jadi alus naik darajat, tina pedit jadi bager, tina goreng patut kasalaki jadi henteu naik derajat. Maka wayah nanya bubar ti dieu teh geuwat tanggep salaki aya engke salaki bakal tumanya kunaon mamah jadi lebay oh Isra eling
ngan urang tong tudang-tuding ka Persis, ka Muhammadiyah, ka Jamaah Tabligh, da rata-rata nu sok ngayakeun rajaban mah NU. Sampai aku 90% orang NU rajaban, 90% orang NU muludan, 90% orang NU adalah muharaman. Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh jarang, tara. Geus tong lalajo batur, da judulna ge mana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Matak tina rajaban ieu tong saban geureuh kanu tara. Sabab rajab jeung teu rajab, mulud jeung teu mulud, punten hasil nama buah nama salat. Persis salat, Muhammadiyah salat, Jamaah Tabligh salat, urang salat. Nah redang mikung gitu. Anger Pak, kado terindah tina Rajab adalah salat. Persis salat, salat, Muhammadiyah salat, salat, Jamaah Tabligh salat, salat. Keun atuh batur tarangayakeun pengajian dina bulan Rajab teu rajaban teu nanaon. Tapi buah nama geuning dipigawe rajaban. Ulah sok ateul tanduk hayang pasea antara urang jeung urang. Bisi Islam teu nepi kana hate anu bodoh. Habene gurger urang jeung urang, kumaha ceuk nu bodoh? Naon kitu Islam teh? Eueuh tuturkeuneun kala ka pahereng wae 11 2 3 teu anggeus, usoli jeung teu usoli teu beres, shalawat jeung teu shalawat teu beres-beres. Akhirna Pak Ustad jeung Pak Ustad pabeleng-beleng. Nah kudu kitu sia teh Ustad. Lain kudu kitu hirup mah leah hate Pak. Batur maju bisa jadi takdirna, urang teu maju bisa jadi takdirna. Tong ancrup karena takdir batur, dibalik takdir aya ujian. Nana gerhana ceramah ka ditu ka dieu, punten tong ancrup karena takdir kuring. Ujian keur awak kuring, Bapak can tangtu sanggup. Poe ieu ge can dahar. Ceramah ka hiji, kadua rusuh can katilu ka dieu. Pan di dieu ge lain tita dahar, dakul we tita ceramah langsung atuh iraha daharna. Tak ayeuna bapak nurutan kuring sapoe tilu beng ka ditu beng ka dieu ceramah da moal tuju ka rumah sakit atuh. Matak tong hayang ngikut kana takdir batur mending ge tempo takdir urang. Kahartos. Tah apa kades? Abdi teh hayang jadi kades. Da kades ge mungeun jadi ustad. Geus we urang berjalan dina carana masing salat. Matak dina bab salat eusina tilu. Hiji sidqul qauli, dua layinul qalbi, tilu tarku ma'asi. Sidqul qauli jelema salat mah alus ucapan, layinul qalbi jelema salat mah leuleus hate, tarku ma'asi jelema salat mah ninggalkeun kadorakaat. Awas kudu apal ye bab salat ye. Bab salat, salat jasadna ruku sarua, sujud sarua, bacaan sarua, tahiyat sarua. Itu salat jasad. Salat hatena alus ucapan, leuleus hate, ninggalkeun kadorakaan. Salat rasana, rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Matak jelema salat bakal ngarasakeun kana laparna batur. Salat wujudna ti luhur susah pramut, ti handap saibah dampal, moal pernah aya dosa jeung cilaka anu matak ngategenahkeun awak batu. Make kongkorong era sabab batur teu boga, boga imah badag era sabab dihareupeun imah jompo, boga duit nakar ge era sabab yatim teu katulungan. Tah salat teh dibawa kana bab akhlak. Urang maca nepi ka dinya heueuh. Deuk iraha nepina tuh. Beres salat lain ngocobrot ngomongkeun batur aral. Ongkoh layinul qalbi kudu leuleus hate. Manya beres salat ngahina batur leuleus nu kitu lain leuleus teu as leuwih ti batu nu kitu batut. Sadil. Bu, sok apalkan. Sidqul qauli salat teh sidqul qauli alus ucapan, layinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Sakali dah. Sidqul qauli alus ucapan, layinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan. Balik ti dieu inget-ingetnya sidqul qauli alus ucapan. Jadi dek hohoa ka batur teh moal tulus. Nah hate tulus salat. Kudu kitu, Pak. Layinul qalbi sing leuleus dihina, diledek, dicaci, dimaki, moal benci kanu ngahina, moal cua kanu ngewa, moal sabab leuleus hatena. Di balik hinaan batur aya Allah rek ngamuliakeun urang, di balik fitnahan batur aya Allah rek ngamuliakeun urang. Kadang-kadang di akhirat kajawab jelema mulia karena hinaan jelema, tapi sabalikna keur jelema nu ngahina ngahinakeun dirina hareupeun Allah taala. Matak bejakeun ka jelema nu sok ngahina ira deuk eureun euy. Nah bisi ku Allah diputerkeun biwir nu sok ngahina ka batu nu bengong.
ibu popolotot ka salaki adeureun bisi haben molotot kieu tuluy atuh bapak sok kuprat kepret ka pemajikan riren bisi dibere kieu sabab Allah mere panyakit teh keur ngeureunkeun dosa jelema bisa eureun kunaon ku panyakit har sok bapak keur gering eudek nyeun dosa nonyok teu bisa ngalengkah teu bisa pan jadi nampi we ya Allah tuh beres pa eta dosa ku panyakit matak samemeh Allah nurunkeun panyakit leuwih hade tobat maka jeung aya sesar lembang gempa di mana-mana itu cara Allah keur mupus dosa manusia matak tinggal tararobat jelema lain hara rese wae atuh da arah atuh ngeusan geus wayah kieu kodong deui magrib heuh nya magrib kaburu adan gah hampura ibunya sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi anu paling utama nu kudu ku ibu didoakeun Pak Ustad nu deket Pak Ustad wae di tempat ieu sing barokah elmuna sing paranjang yuswana sing jembar panalarna sing barokah harta bandana malah sing salamet dunia akhiratna sakit nu kapihatur bobo sapanun carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura anu kateda billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan